Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Ya Allah Raqibul Habidur Rahim. Ya Allahul Halimul Adimul baini wa baina aduwi. Ya Allah yassir lisani alayya ilman nafi'a waqsid hajiban nafsi li qurratika ajilan ajilan ajilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Ajrail wa hammalatil arsi wa alal malaikatil muqarrabin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqo bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji kagungan Allah, oke puji datang untuk Allah. Syukur salamina milik Allah Rabbil alamina, Allah nu mangeranan ka sakabeh alam. Baik alam samemehna alam dunia utus kalangkung ku urang kaalaman. Oge alam dunia nuker ku urang dicicingan, oge alam sabadana alam dunia anu ku urang bakal kasorang. Eta sadayana Allahu mangeranana. Wa bihi sareng ka Allah nasta'inu urang sadayana nuhunkeun pitulung ala umuri dunia tina sakabeh perkara dunia, urusan dunia, masalah dunia, kesenangan dunia, kasusah dunia, pangabutuh dunia, kesulitan dunia, bingung dunia jeung sakabehna. Oge wadini urang sadayana nyuhunkeun ka Allah tina sagala urusan akhirat, masalah akhirat, kasusah akhirat, kabingung akhirat, karupakan akhirat, kesenangan akhirat, kesedihan akhirat, jeung segala perkara berurusan di akhirat. Muga Allah mutiasa nulungan urang sadayana. Wassalatu rahmat Allah ugi hurmat Allah. Rahmat Allah dibarengan kalawan ngagungkeun oge hurmat Allah. Rahmat Allah ay rahmatullah al makrunatu bitaqdim sareng hurmat Allah ay bitaslimin kulli afati wa nafsin. Mudah-mudahan dilimpahkeun sadayana ka junjungan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabat tabi'in, tabi'atna, ka atba'i tabi'in, ay kulul muslimin, ay ba'id wa qarib, nu caket nu tebihna, ketika ay kulul muslimin nepi ka sakabeh jalma Islam termasuk urang. Mudah-mudahan orang salamina
diuwuh ku rahmatna jeung diuwuh ku magfirahna. Dipaparinan rahmat Allah senantiasa oge urang dipaparinan pangampura Allah Subhanahu wa taala. Salamina amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab urang teh jalma nu bobolokot ku dosa. Ti luhur saujung rambut kahanap saibas dampal sagalekeun panganten nu jelasna mah ti luhur nepi ka handap urang teh sakabehna pinu ku dosa. Sapanari nyalekeun panganten begitu. Ti luhur saujung rambut, ti handap saibas dampa, ti tengah saaya-aya jeung halu-haluna kan kitu lain. Kena aya eta mah bahasa. Disebutna teh paribasan. Tak dosa urang oge hareup tukang luar jero luhur handap lohir batin sakabeh awak urang pinu ku dosa. Ini miti dosa leutik, dosa badak, dosa nu sedeng sadaya aya dina dosa awak teh. Timimiti dosa panon, dosa irung, dosa leungeun, dosa hate, dosa parji, dosa suku, dosa beuteung kabeh beureunan. Aya dosa teh saha nu bakal ngahampurana eueuh deui nu bakal ngahampura teh wati Allah sabab hanya Allah nu gaduh pangampura. Urang bobolokot ku dosa, urang jalma nu loba ku dosa, tapi Allah nu pinuh ku rahmat jeung lega pangampura. Ulah aya istilah kapalang tutung, ulah aya istilah kapalang dosa. Sing ageun pangharepan kana rahmat Allah, sabab rahmat Allah jeung pangampura Allah leuwih lega tinimbang legana alam dunia. Sok sanajan urang boga dosa leuwih loba tinimbang budah nu aya di lautan, tapi sing yakin Allah kumaha ngahampura leuwih lega pangampurana tinimbang alam dunia nu dipake ngeuneun lautan. Mudah-mudahan urang sadayana keneh pangampura. Kantenan upami urang sok sering ka madrasah mapan geuning di antawisna. Nu matak niparatan kana dosa urang teh di antawisna urang daek ruang riung dina kahalusan. Daek indit karena berjamaah kalusan di mana eta dina hiji tempat dicaritakeun kalusan contohna ngaji. Dari judulna ngaji menceritakeun kalusan. Maka urang teh bakal dihampura dosa, dikiparetan dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Lebih kageuning aya hiji sahabat ibu nyoal ka Kangjeng Rasul naroskeun, ya Rasulullah, dina hiji tempat aya dua majelis, hiji majelis anu mulia nyaeta majelis ilmu, nu kadua majelis mulia, majelis mulia nyaeta majelis dzikir. Ya Rasulullah, mana nurutkeun Allah Subhanahu wa taala majelis nu pangunggulna? Diwalar ku Kangjeng Rasul, majelis nu pangunggulna adalah majelis ilmu dibandingkeun jeung majelis dzikir. Sanes majelis dzikir teh mulia ngan kamuliaanna leuwih mulia keneh majelis ilmu. Mawe geuningan cik para ulama di mana urang cicing dina tempat ilmu sajam mangka leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Cing rek naros geus pernah salat 1000 rakaat? Nyaeta. Pangtarikna jeung rumah saeuda encan sararea oge. Allahu Akbar tong boroning dibere salat sunat, salat wajib nu 5 waktu.
Kadang-kadang berat ditambahan ku badiah qobliyah oge. Lolobana mah alasanna teh rek aya perlu we. Padahal justru sholat anu perlu teh. Kadang-kadang sholat dengan kur sholat hungkul leos, likum leos, kurang mah. Tong dibandingkeun jeung para nabi, tong dibandingkeun jeung para rasul, dibandingkeun jeung para ulama atanapi wali Allah anu sakitu mulyana geus jauh urang penting asup ka mana. Tapi hirup butuh rahmat jeung magfirah Allah. Siti Adawiyah bu seorang waliyah, seorang wali istri. Dina sadinten dina sawengi anjeunna netepan sunat teh 1000 rakaat. Urang mah dibere salat duha 2 rakaat geus ararateun. Tong boroning dibere salat anu 1000 rakaat ngahaja we hayang cicing di masjid mun lalaki da ngadak lo bareungit atuh. Padahal cicing di masjid nepi ka isya komo bari diniatan itikaf gede ganjaranna teh Bu bejakeun ka salaki ibu. Bejaan sama warok. Ya tadi bejaan mah dibejaan, abejaan anak atuh mawa geger. Ngabejaan ulah ngabejaan hungkul bari mawa anggal sing badak. Ingangkeun kana sirahna. Eta teh gede ku cicing we hungkul di masjid. Tina sabada maghrib ngadagoan netepan berjamaah isya. Gede ganjaranna teh. Tapi lamun sabada maghrib aya pengajian mah mangka ganjaranana gede kene ngaji tuh nya. Jelas keduana tolak ilmu teh mata pangungguana dibandingkeun jeung majelis zikir teh kitu. Tapi sok sanajan lamun dibanding-banding jeung para ulama jama-jama anu ihla ahli ibadah ka Allah Subhanahu wa taala henteu menutup kemungkinan orang sadayana oge harus selalu berusaha sekemampuan orang bikin jalan sangkan orang menang ridhona Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkeun atuh sabadana tepan wajib teh tamahan ku tepan qobliyah ba'diyah. Malah tepan qobliyah subuh mah leuwih alus tinimbang alam dunya jeung eusina. Tapi kadang-kadang subuh teh loba ka berangan teh nyatanya. Subuh kaberangan, maghrib kapoean, kapoekan, isya katunuhan, asar kacapean, kabeh itu tuh nama. Subuh sama limut eta. Subuh nunutan kene. Ya Allah ya Rabbi. Padahal rahasiana salat subuh teh geuningan dicarioskeun dina kitab musak itu luar biasa. Salat subuh komo berjamaah upami pameget istri oge saya nama berjamaah jeung saha jeung nu aya we di imah. Apa ustad nu aya ngingan kur salaki kumaha atuh? Salaki mah harusna dititah we ka masjid. Mun aya budak berjamaah jeung budak saha we nu jadi imam mah kan lalaki kudu jadi imam namun makmumna awewe kayak aya dina bab imam. Pan rahasiana subuh teh ibu salat subuh teh disaksikan oleh 2 malaikat. Hiji malaikat peuting, 2 malaikat beurang ijab qabul serah terima seleh sumeleh di dinya teh malaikat teh.
Cek malaikat peuting malaikat beurang masrahkeun ieu urang mah bagian maneh menyaksian ibadah teh engke serah terimana deui dina waktu maghrib. Jadi sholat subuh jeung sholat maghrib mah disaksikan oleh dua malaikat. Lamun kabeneran subuh urang hees keneh can sholat subuh jigana geus ditinggalkeun sama kedua malaikat disabodohkeun bodoh sia molor keneh gini. Malah nurutkeun dina kitab pembagian rezeki untuk hari itu teh adalah subuh. Kata subuh mah kudu nyaring, jadi cek para ulama makruh lamun urang sare tos salat subuh. Lolobana mah geugeunana teh sare teh salat subuh nebu ngarengkol. Komo sholat komo sarena mung kaganggu ku batur beungeut ditutupan liang waduk ka mana meuni. Datang ke salakina dirojok udang. Eta teh pang teu meunang-meunangna salat subuh teh salat sare salat subuh teh. Awan margina. Margi pangna dimakruhkeun sale tos salat subuh teh pembagian rezeki untuk di hari itu teh adalah dina waktu subuh. Matak pantes cekolot kateranganana katerangan cekolot hees tos salat subuh mah sok herse rezeki. Jelas atuh pembagian rezeki dina waktu keur hari itu adalah dina waktu sujud kabeneran urek dibere rezekina hees. Mangka sok aya istilah rezeki nengtong cenah geuningan. Dato salat subuh masare teh rusing di tetenya. Para rusing kana sirah. Komo pas pedang hees kopi-kopi acan. Komo pas pedang hees aya nu nagi, aduh pusing pisan. Ta salat sunat qobliyah memeh subuh 2 rakaat nilaina leuwih alus tinimbang alam dunya jeung geusina. Nu mawi salat sunat salat subuh mah sunat rada diakhirkeun. Kedah salat sunat qobliyah subuh heula. Kumaha urang sok langsung kana salat farduna masa kitu oge pirang-pirang. Tapi lamun waktuna teu mahi mah langsung we kana salat subuh. Alangkah saena berarti urang hudangna kudu waktu anu laluasa sebelum subuh. Pante teh aya salatna mah cukup ku 5 menit kan persiapan rek salatna kadang-kadang teu cukup ku waktu nu sakedeung bener teh. Kacai heula dicai teh pan memeh wudu teh kieu heula. Leuheung lamun kieu hungkul malah kieuhna oge dicampuran jeung ngising deui. Ngisingna leuheung lamun sakedeung pan ngising tah anu sajam ibu-ibu. Sagala aya nu dibijieulkeun penting tadi sagala di dahar. Bang Eng daya geus bubuh Bang Eng balik jenis. Bejana balik jenis teh. Can pernah nempo no ngising awewe dadoraka. Teh Bang Engnya rata-rata lamun disolokan zaman baheula mah pengising teh disolokan aya mangih tai nabang aya Bang Engan. Ah geus jelas eta mah tai awewe. Oh sok lalaki kan panggilinganana lemes lalaki. Geus menang napi geus menang naon kakarak dikaluarkeun aya lalaki. Aya we mah kalahasa. Naon sababna? Sabab cirina awewe mah kulitna kasar, kulitna lemes, taina kasar. Lalaki mah kulitna kasar, taina lemes. Eta cenah bu cirina teh. Ari geus ngawangkungkeun waduk geuleuh.
Lamun kurang ditanya nya naon sababna tai eueuh nu hideung. Rata-rata tai kekone aya tai nu hideung di mana geus tareh maot. Di mana aya nu geuring geus ngopet hideung tareh maot teh. Kitu we mariksa nama tai urang koneng keneh eta geus hideung. Aman cenah koneng keneh. Berarti lila keneh tapi teu kitu dai umur. Kadang kolot heula, kadang budak heula. Kadang budak kolot dipanderikeun, kadang kolot diheulakeun, budak dipanderikeun. Eta tong ingetkan hideung panengkeun isi. Eta mah jang sakalieun we ngajongkeun awak. Waduh kurang hideung keneh teh. Atawana ibu cing cirining tereh maot teh ye kapungkur dina waktu keur ngaji cek di pasantren cek guru di mana orang ngadahar obatna keluar deui jentulanana tina liang dubur teh sapertos ngak promah umpama promah teh bijieun deui tina liang dubur teh utuh itu teh eta teh tereh maot ciri ari waktu maot nama waktu maot anu rahasia di maot nama sepertos Kangjeng Nabi Sulaiman Bu nuju ceramah sareng sahabat sareng umat Kangjeng Nabi Sulaiman aya hiji jami nuju tengah-tengah anjeunna nuju ceramah anguluk salam payung ngiringan jamaah ceramah Assalamualaikum diwalar ku Kangjeng Nabi Sulaiman waalaikumsalam mangga cenah bari ngiring ngaos mah celek we di tengah-tengah tekung silami sabada celek di tengah-tengah pangaosan eta jalmi teh makhluk Allah hamba Allah atau lain jalmi izin pamit ke Kangjeng Nabi Sulaiman Mama lamun kitu berarti bahasaeunana abi moal tiasa salami da abi aya keperyogian deui anu patut ku abdi tepat waktu dilaksanakeun mangga wilujeng cek Kangjeng Nabi Sulaiman sabadana eta hamba Allah keluar tina majelis ceramahna Kangjeng Nabi Sulaiman terus Kangjeng Nabi Sulaiman ngalontarkeun pertanyaan ka umatna jamaah kaula naha anjeun hafal bieu nu hadir tengah-tengah di antara aranjeun anu terus eta hamba Allah teh ulang deui sadayana umatna teu aya nu ningalin Bidau Kangjeng Nabi Sulaiman lamun teu apal anjeun nu bieu datang dina tengah-tengah urang teh eta teh malaikat malakul maut malaikat Ajroil atuh kaget sadayana jamaah Kangjeng Nabi Sulaiman dina waktu keur pangaosan kadongkapan malaikat Ajroil Bidau Kangjeng Nabi Sulaiman moal sapati-pati Ajroil datang ka dieu lamun perlu rek nyabut nyawa initna aya maksud mangka balikna moal wakabalik lamun teu hasil maksudna nyaeta maksudna rek nyabut nyawa atuh riweuh Bu aya nu ngacung ti tukang Gusti Rasul pangkani eta jalmi teh merong wae ka abdi ti mimiti subkana pangaosan nepi ka anjeunna keluar tina ieu pangaosan merong eta jalmi teh ka abdi sieuneun tah seorang pemuda teh nya akhirna nyuhunkeun ka Kangjeng Nabi Sulaiman ya Rasulullah abdi sieun ku makhluk nu tadi mangka abdi hoyong ditebihkeun tina tempat ieu ka mana we nya Kangjeng Nabi Sulaiman miwarang angin dina waktu salita coba angin da Kangjeng Nabi Sulaiman mah raja atuh dipapasihan kekuasaan kerajaan ku Allah sadayana dirajaan ku Kangjeng Nabi Sulaiman miwarang angin piwarang mawa eta jalma supaya jauh di tempat eta
akhirna nurutkeun rahasia dibawa ku angin ka kota Baghdad Bu. Aya barang nepi ka kota Baghdad diturunkeun ku angin teh. Aya barang celek teh turun di handap. Malaikat Ajrail geus nyongclo we di dinya. Ana sayang jauh. Cek malaikat Ajrail kaula boga tugas ti Allah kudu nyabut nyawa anjeun di tempat ieu di kota ieu. Jadi tepat Bu di mana urang rek maot moal pinah tempat nak kudu dinya waktu nak kudu harita moal mundur moal maju. Eta maot ngaranna. Tapi aya eta oge takdir nu tiasa dirobah. Aya takdir mualaf, aya takdir mubarom. Tah mana nu tiasa ngarobah? Naha mungkin wae tiasa dirobah tempatna atanapi waktosna. Nah mungkin wae tempat jeung waktosna mah harita tapi ganjaran hirupna diperpanjang ku Allah. Nah gitu Bu. Aya dongeng-dongeng sejen seperti nu dongkap ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Malakal maut dongkap ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah kaulah datang ka dieu nu ngaranna si anu teh rek maot isukan jam 8 bejakeun we ka itu. Bejakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh. Nu ngaranna si anu urang lemur anu anjeun kudu siap-siap isukan rek maot jam 8. Terus sacida nganti isuk sapuputing harita persiapan ngaji teh salat teh istighfar teh. Tapi Kangjeng Nabi Ibrahim penasaran aya nyaho tepatna malaikat Ajrail nyabut nyawa diintip Bu. Geus jam 6:30 tak geuning setengah jam deui Geus jam 8 kurang saparapat, jam 8 kurang 10, jam 8 kurang tapi ka kurang samenit ai creng teh kana jam 8. Itu datang malaikat Ajrail teh. Nah, itu datang. Nepi ka 9:30, nepi ka jam 10 can datang keneh. Anas geus dibejakeun mah nya Nabi ngawadul. Nya si orang teh geuningan aya hiji kalakuan peramalan anu kumanehanana dilaksanakeun nepi ka ngajadikeun yuswana ditambah ku Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna teh sodaqoh. Mata kana sodaqoh teh eta. Ulah loba ting pipikiran kana sodaqoh. Hartosna lain ulah loba ting pipikiran, ulah dipikiran teuing kana sodaqoh mah langsung jeng-jeng we. Ulah mikiran jamu kayak itu ieu kumaha. Tadi antawisna malah lamun dicarioskeun mah pahalana sodaqoh teh kahiji buat manjangkeun yuswa. Nu kaduana sodaqoh teh tadfaul bala wal amrod buat ngahalangan cilaka musibah balahi jeung bencana jeung geuringna awak tina panyakit nu rek didatangkeun ku Allah kana awak urang. Nu katiluna wasiatur rezeki wasiatur rezeki buat nambahan kana rezeki can kacaritakeun nu sok sodaqoh balangsa hirupna. Nu kaopatna jadi iuh-iuhan di mana urang teh dina dintenan Allah ngaiuh-iuhkeun jalmi dina dintenan sapalihna teh aya iuh-iuhan di alam mahsyar. Pan ke mabu matahari teh deukeut tangke jalma nu sok sodaqoh mah iuh-iuhanna teh sapertos aya iuh-iuhan mega nu baat ngiuhan kana badan manehanana. Buat ngagesitkeun nyalametkeun urang tina nyukhangna siratal mustaqim. Ai sirat teh cukang, ai mustaqim, sirat mustaqim. Atanapi cukang mustaqim. Sangke urang sadayana teh digiring. Ya, digiring ku seuneu di alam mahsyar. Dihisab terus hiji-hiji urang teh titah nyukang. Bari nurutkeun riwayat cukangna teh
leuwih leutik tinimbang buuk dibelah 7. Anu seukeutna buuk dibelah 7 eta teh leuwih seukeut tinimbang 70 kali pedang anu seukeut. Allahu Akbar. Ari geus ngadenge kieu mambung salat subuh keberangan. Yang isu keberangan deui. Nu jelas nama asing jadi pelajaran mereka orang sadayana. Geuning urang teh da cicing di dunia lain salilana bakal cicing di dunia. Cicing di dunia aya mimiti jeung aya tungtungna anu engkena urang bakal balik deui ka alam sabadana alam dunia. Eta alam kubur, sabadana alam kubur urang bakal dihudangkeun ka alam mahsyar, engke urang bakal nyukang bakal nepi ka alam akhirat. Di dinya Allah nyiapkeun 2 tempat. Hiji tempat jang jalma nu dipikaridho ku Allah, nu kadua jang jalma nu teu dipikaridho ku Allah. Nyata hiji tempat nu nikmat nu disebut surga teh oge aya tempat anu pinuh ku laknat nyaeta neraka teh. Tinggal milihan eta mah. Nah, jalma nu sok sedekah di alam dunia mah bakal diberi tempat khusus ku Allah Subhanahu wa taala sabab ganjaran sedekah mah engke ibu 70% ku Allah rek dicanakna teh di surga. Ya. 30% ku Allah dikaduniakeun, anu 70% deui engke ganjaran sedekah mah ku Allah rek dipasikeunna di surga. Jadi jalma anu sok sedekah mah wajib asup ka surga sabab rek nyokot ganjaran anu eta. Mudah-mudahan orang sing panjang yuswahunya oge maot orang sing maot husnul khotimah, maot mawa iman Islam, oge maot mawa amal soleh. Amal soleh orang pada sebenarnya terjadi jaminan ke surga. Nu matak jadi ngajamin orang ke surga mah ridona Allah jeung padolna Allah. Hartosna orang sing kengeng menang padol Allah jeung orang sing kengeng menang ridho Allah. Hirup orang loba doraka tapi orang tobat ke Allah, anu akhirna orang menang padol Allah. Hirup orang loba ibadah ke Allah tapi orang sombong di hadapan Allah, orang ria di hadapan para manusia, maka ibadah orang mau dipikaridho ku Allah, maka engke teh bakal diasupkeun kana tempat anu teu dipikaridho ku Allah. Ya. Matak hirup ayeuna ulah kapalang. Disebut teh ulah kapalang kagok. Ya. Deukeut we kudu sing seueur pangharapan kana rahmatna Allah. Berusaha terus. Ya. Berharap engke Allah anu maparing pitulung. Sabab teu aya nu tiasa ngalaksanakeun ibadah, nu teu aya tiasa nyingkiran maksiat iwati kalawan pitulung Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kadewe la haula na kudu dibaca dina sapoe-sapoting teh kudu menang 100 kudu nama. Ya. Sabab sing sajalma nu maca la haula eta teh lir ibarat jalma nu popelakan anu popelakanana engke dipanenna di surgana Allah. Ta surga teh aya tanah kosong lamun disaibaratkeun tanah kosong nu bakal dipelakan nu melakana teh urang sorangan hiji-hijina jalma dibere lahan eta nyaeta popelakana teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minimal 3 we ngata salat. Bada salat 3 kali. Kan saumur hidup kan kur tilu-tilu nah kitu geus asa jadi wali deui. Tah bu tos 34 menit langkungan bios lah langkung nama tong dibayar. Tah ieu ngawas teh ibu ku abdi ngahaja direkam. Ya. Direkam engke tinggali dina YouTube kayaknya. YouTube-na naon tah? Ustaz Paud Channel Ustaz Paud Channel. Tah teh ku abdi dibagikeun lah eta. Hamunten anu kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.